Nah, ya teh, ini tuh no, ini butuh ngopi beki campur. Kemana aing belajar ya? Nah, ini teh lah. Gara-gara corona ya teh tidak. Hayang jero eureun euy corona. Karuksak kana sagalana. Nah, jaba jalan laleur kieu. Kudu ngider ka mana? Ini teh anak euy. Le, mana Siapa marahna wae ku aing tungguan kita tadi. Bisa salaman anjing alabatan we. anjing kumaha ieu? Kota ka aing deh. Mana geus lila muan? Aing geus di jam 10. Oh, ayeuna jam 8 leuwih 15 menit tok. Ya kalau nur kitu geus teuleun maju atuh. Gimana? Ka mana lah aing kesel mah wae. Maju enak teu hayu. Macul usaha goblok teh kudu buku aing Ah, aya pacu atuh. Daripada henteu. Kira ku aing rek macul galada. Goblok bae atuh yuk. Ayo lah geus bae inget yuk. Iya teh hayu Mampe we lah. Ayo. Musik mate itu orang terbalik ke kota kita ke sawah deh becek duit nggak soba naon coba yang ngurus sawah pugu orang teh yang kawin kalian kita ngurus sawah pugu becek deh daripada panas-panas kudu ke sawah mending kudu cicing orang tadi saung pugu-pugu di iu Kilo. Cika tuh aya datang laki hiji, aya batu ngobrol, tadi di dieu sorangan culang cileung, juga bebegitu sawah. Kayak teh gara kawin atuh. Iya anu gara kawin mau umur karolot. Lu sia gara kawin sama geus umur 40 tahun. Ah, ini ngomong-ngomong kawin. Alik anjing orai. Oh, jadi. Orai euy untuk masuk anjing sia mah. Orai. Aduh. Orai. Aing bisi mana digegel orai. Aduh, bae tiap aing mah. Kotor. Bae lah cai loba sia eta. Lain kita rek ka mana itu tujuan teh? Kemana we lah? Bukan mangi-mangi awewe di leuweung. Akhirnya orang ngalauk ya di balong mana baik paling diakeun. Orang enggak ujang bakal aing seserahan. Alah anjing gampang mau dibawa satu kegiatan. Jangan kawin mah gampang. Aya awewe jomblo. Sugan we anjing jomblo. Ayo ah. Siapa? Ayo tarehan anjing anu beunang. Ah, kita wae nu di antara urang nu menang itu sawah 1 hektar kopai anjing aing mau adahekeun atuh aing kolot. Pan maneh jomblo? Ah, mesti jomblo udah aing kolot teh. Ah, ajaran heula ya, Pak. Ayo. Ya laki itu digana rek ka dieu nya. Baiklah jangan betul ngobrol. Nyalira wae. Mohon nyalira bade ka marana. Ah, bade amang we da, bade nyiepkeun atas nu kieu we ningali biasa ieu. Nu teh suksesna. We. Anjing geulis bokai deui. Aja tadi mau ngobrol. Ada teka tingali anjing. Aing heula kenalan. Tadi mah Mana heula aing heula kenal. sok terserah. Baiklah cik awas aing. Aing heula teh. Aing mau bahas saya kenalan sih jeung seneng bokai ah. Alah, hakida sia mah kena awe geulis. Meniti bubur anyat. Ah, geus lah daripada ti kuku jubar kabeh mah mending keneh. Tetena we ka dieu lah. Urang kenalan. Kenalan.
Manya ya istri menyamperkan pamegat. Hadir atau pamegat menyamperkan istri. Kayak pantun neng kanggo neng. Naon ah? Tasik Singaparna neng cantik mempesona. Edah, siap boy. Siapa Kamanan senior udah kudu kitu. Budak mah cicing dengekeun we. senior kumaha nepi kaina jomblo. Da can aya duitnya, akong perlu duit. Aweun mah. Kudu duit. Cicing aing jadi era gugup ya. Yang ngarepan nu geulis mah. Abi ge aya balasan da jangan anu pantun nu tadi. Pantun naon neng duh. Mun asa gegebegan kieu hate. Ikan hiu makan tomat beramat. Anjing beungeus sok lelebayan ayeuna mending kena kenalan aya kawan ni mah. Neng. Kenalkeun nami Abi Ule. Abi Tata, Abi Ian. Aduh, jadi sataya. Lain Aduh ngambang aja di tatayan mah. Tepangkeun nami Abi, Ela. Udah anak kurang tapi naon ayo laki di luar. Edo haji hidungnya. Hidung. jadi kieu ya urang teh tiluan teh da sabenerna mah minarian pun bojonya Kang Bojo. Nah ayeuna meureunana neng kitu tah tos ieu kan tos lami sareng urang teh kumpul-kumpul. Nah ayeuna mah Abi bade nyerahkeun ka neng gitu nya. Jadi di antara tiluan ieu teh salah anu nyaman sareng neng gitu. Dukanya kumaha atuh? Nya wayahna we gitu da. Di kapungkur ge kitu nya ari Abi pibados mah nya tos gaduh rasa gitu. paling gini, oh di sini mah. Ari mana keur naon di dieu jeung jaluwung ko astagfirullahaladzim. Kengkeng. Abi teh nanya Salaki Abi. ningali peda sih ieu teh ngomong-ngomong acan ka urang. Kumaha eta ditanya meureun? Bener kecewa pisan. Kawanianan ka urang dieu. Daek kurang di geroan kabeh masyarakat meneh ngaganggu pamajikan urang. Emang si urang mana? Aing urang dieu, Jon. Malulu. Tor aing teh sieun. Bawa atuh masyarakat sia. Bener ku aing. Benar, Jor. Aing hayang ningali masyarakat sia. Dagoan, ku aing ditanggal lah. Mana masa teh euy jadi tungguan ka dieu Ada si aing lemur dieu mah mana jelema atuh imah yang tilu sunan. Arek saha jelema atuh wani ka aing dieu lah. Oh, ka dieu datang lah. di babad di ku aing Alam anjing aya aing. Anjing loba dengan. Ari eneng keur naon di dieu jeung lalaki menit satilu-tilu. Itu nu bogoheun. Bohong lah. Bener. Neng paling ngelayanan sarua bogoh. Tuh, tinggali laki lagi meni hidung kitu. Enggak ditarak 5 ayeuna mah. Ulah tuh ah.